Mah, kumanya carana hirup teh yang beunghar. Ream hirup kieu wae terus teh lah, usaha yang maju. Nya atuh Pah, mamah oge hoream ripuh wae, hayang segala sukses. Nya mah, usaha itu gagal, usaha ieu gagal. Bingung liur. Cobaan we atuh yuk urang ku guru, tapi guruna kudu nu mati. Nya tapi ka mana mah? Iya keluarga gabut, kenaraon ya? Dasar si waduk ngomong teh ka mana we asa kocoplak. Da emang keluarga garabut pan maraneh mah. Tapi dah bener ketang. Kieu Ca, urang teh hayang ngamajukeun usaha, urang teh hayang sukses. Urang teh kudu guguru tapi bingung kudu ka mana. Oh, hayang guguru. Kebeneran atuh, urang boga guru anu mantep pisan. Wah, aslina Ca, bener. Bener Par, kamari dulur urang dagang sembako guguru ka manehna. Alhamdulillah. Sukses Ca. Bangkrut goblok. Ya heueuh atuh maju. Tah maneh lamun arek urang di bejaan tempatna. Tah, heuh sok atuh. Ke alamat we akeun nya. Ayeuna we. Mana sih HP urang teh? Iya meureun mah. Tah, yeuh ketikeun alamatna. Tah, ieu alamatna. Aduh, mantep pisan. Nuhun Canya. Sami-sami, abi ini telah atuh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjing teh ngagaceun ka mana cenah leungitna? Tah, mah, jika nama ieu alamat nama da. Bener ieu ciga nama Pah. Hayo urang sampeurkeun. Bener mah ieu mah. Tuh kan, bener tuh. Tuh, Bener tuh ieu mah. Hayo ah. Pak, ciga nama itu tuh meureun jelmana. Oh, iya jika nama yo, jika dukunna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten bah, leres ya teh abah botak. Bener, aing mah bapak botak tuh tinggal di sia. Alhamdulillah, bener geningan. Aya perlu naon jang maneh ka dieu? Kieu bah. Abi ka dieu teh bade. Geus gampang maneh rek usaha mah. Engke ku abah dibere jimat jeung jampena. Tapi syaratnya rada berat ieu teh. Mah, benernya guru si Eca mah madep pisan. Bah, kembae lah syaratna rada berat oge, nu penting mah hirup urang aya kemajuan. Nya geus aya kitu mah. Yo, dengekeun ku abah dibere jimatna ye. Jampena geus ditulis. Caina diawurkeun ke tempat usaha. Yo, Oke, siap atuh, bah. Nuhun jabahnya. Iya mah sekedar ongkosnya kanggo abah, aduh mantep banyak. apa nuhun jang? Ayo bah, ayo mah. Ayo. Assalamualaikum Abah Botak. Waalaikumsalam, mangga wilujeng. Hasil gorengan, aduh. Kumaha hasil? Hasil atuh. Alhamdulillah. Mana tuh bagian orang? Menang, ke dibere. Geningan masih kena anu percayanya bah ka dukun. Hoohnya, balaleguk. Lain percaya ke pangeran, kadon percaya ke dukun. Dasar jelema anu balaleguk. Oh, garoblok deh jelema ayeuna pengarti aing mah anjing. Termasuk sia anjing. Nah, ka aing bah. Aduh, kemana ya manor teh ditungguan teh hararesek kieu euy. Tila anjing. Tong jadi wae gitu euy. Aing geus kesel ya. Si anjing ini kemana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras sareng Pak Bule. Leres abis si bule si botak nu ganteng teh ya. Aduh Pak, punten telat. Jadi ngantos salami ya Pak. Ante santai we atuh da Pak Bule mah sudah biasa menunggu. Janten kumaha tuh Pak ieu? Paehan gitu. Tapi lumayan kasep oge sih. Najan eueuh duitan.
Atuh kali-kali mah aya boga kabogoh teh pagawe kantoran, jelema sukses. Ulah nu kitu wae. Cinta, kamu taruh cinta jeung banget. Kali-kali kan hayang duit. Alah, geuning itu ciga si bule. Jir, gaya euy keur ngabangun imah. Cocok ieu mah. Kudu disampeurkeun, kudu ngadeukeutan. Minimal kan geus boga imah. Urang kan meunang kita bisa cicing. Ah. Fix. Kudu disampeurkeun. Siapa tuh ada gitu mah? Abi kalau betulnya Pak, orang ngobrol ke heula. Oh, mangga. Iya Pak. Ya mangga. Bule. Neng es begini naik di dia. Nyanya tuh kan imah abi daerah dieu. Oh, gitu. Imah teh daerah dia. Deket atuh geuningan. Nya tuh deket pisan. Ngomong-ngomong nu tadi ngobrol jeung saha? Ini serius gitu. Oh, nu tadi ka jero. Eta mah mandor, anu rek ngagawean imah ieu. Oh, mandor eta teh nya Emang ngobrol ke naon gitu Eta Neng biasa. Rencana pembangunan imah ieu Neng. Emang rek dikumahakeun gitu Rek ditingkatkeun imah ieu teh. Cenah halang garasi di luhur, cenah kolam renang di tengah-tengah, majalkeun teh. Jadi supaya ka tinggalina elegan, apa teh elegan. Megah oge nya katingalin mah. Ya jelas atuh Neng, pasti megah pokona mah. Lamun kira-kira dieusian ku Esme, cocok teh nya Nya cocok pisan atuh Neng. Komo Neng amun desina sareng abule mah. Moal gagal pokona mah Neng. Hayu atuh orang jadikeun gawat-gawat. Sabar atuh Neng. Kalem aja jeung abule mah. Si bule yang awewe gini, euy. Pas sampeurkeun. Aduh, punten Pak Bule ngaganggu. Henteu teu naon pan, teu naon. Eta Pak, tadi Abi terus nelfon kasih bos di pusat. Terus kumaha cenah Pak? Cenah mah mangga Pak, kaleresan dibutuh tukang aduk. Dan nu kamari teh senang ngantunkeun. Alhamdulillah, aing katarema oge gawe. Yes. Sia sebentar nu bogana ieu arepek tarek kalaman jadi tukang aduk. Tarada yang teuing kawin ka tukang aduk. Najis sasangalon sia. Rek ka mana? Iya adukeun loba langsung gawe maneh teh. Atuh yuk, urang guru, tapi guruna kudu nu mat elebeh kala. Tuh, searching selo. Mana itu wae anjing teu gade wae kitu. Jadi janten kumaha tuh ari aing salah sih. Aduh Pak, punten telat. Apa deui aing? Teu urang ngomong teh. Di dia. Alhamdulillah kala tengenahan. Mana teh ngalaina sih.